parah nih. Woi, dia. Di dia weang, mau lami. Urut mah kain. Sok di dia ya. Di dia weang. Tapi terkira pada meser paku. Kan yang aing dia mah. Tiap daerah ada penguasanya. Aing penguasa di dia. Aing mau. Naon maksudnya Jang? Aing malin si Jajang. Panggil saja aku Kevin Marucil. Aing penguasa parkiran. Naon kemari urang ka dieu ge meuli paku tukang parkiran mah. Siapa yang aing keselila di dia. Kamari mah aing nak motor modelan. Nah, teuing leutik-leutik ke pelontong kieu. Jangan panggil aku budak kecil paman. Aku sudah buluan. Dia kege aing incuna ki Zeus. Sayang dibentar ku aing. Incu aki Zeus padut lah. Awas. Si goblok abang-abang awak jangkung aing dekat di dupak. Ku aing tungguan di dia. Ku aing dicetkeun dia. Tu deuleu si kunyukis balik deui. Ku aing deuleukeun dia anjing. Pecet sia. Naon peperenges we? Anjing. Please. Ah, iya. Please. Kudu sabaraha aing mayar. Baik, aing tadi bayar ke baik. Iya, please ya. Asal ulah ditincak. Ih. Bah? Tos di mana Mang Dadak? Oh, tos di kebon teh Mang Jek. Tah, kebun abi nu dinya teh nu sawateh sareng Mang Jek teh. Tah tos dicak ka wadoyok ayeuna mah, jadi tos nu wadoyok. Mana itu nawarkan ka urang Dadak? Kalah ka si Mang Doyokkeun. Oh, jeung sawae di dinya masih gaduh geuleuh ka saya teh, nawarkeun ka si Mang Doyok. Di kapan kapungkur teh ditawarkeun ka Abah teh. Bah, cita itu wayahna tuh keur butuh duit. Heeh nya. Nyentos atuh. Goblok kebon jadi milik si Mang Doyok. Lieur jelema eta sampai kesebeleun. Lagi gini-gini jeung kebon aing. Mumpung teh nyahoeun watasna ku aing dipindahkeun. Alhamdulillah aing kabeuli kebon euy. Melak tanggal kado aing tah. Meuli mah 400.000. Melak tak anak kado aing lah buat. Goblok ieu. Aing boga kebon jadi tetangga anjing si Mang Doyok kebon aing. Yuk, aing cirina segala watasna. Aing pindahkeun. Sia. Ah, batas kebon maneh mah Mang Doyok. Di dieu kalebak, ieu menu aing. Aman. Menjek. Lah, Naon eta ngomehan juang eta? Pan ieu hanjuang teh di dieu tadi nana jadi di dinya. di dinya kumaha? Ieu mah kebon aing sia teh. Naon maneh Mang Doyok? Ajar balik kebon. Adi ge ku aing diukur heula di dieu. Nah ieu dipindahkeun dipotongkeun ieu hanjuangna. Di dinya kumaha? Ieu batas kebon maneh mah. Di dieu tapi kalah deuh. Tah ieu mah kebon aing nepi ka togoh mah. Di dieu tadi ge ku aing. Wah, goblok. Teulah sia teh Mang Doyok. Naon? Sia teh heuceun aing. Kok emang tanah aing ieu mah ieu? Ieu tanah aing. Sikeulah. Aing ge tadi ge isian. Heula. Ieu karaperes. Sabar. Innallaha ma'asobirin. Allah sangat senang kepada orang-orang yang sabar. Iya teh aya naon anu saleresna? Coba jelaskan. Dieu tan. Si Mang Doyok tah. Ieu kebon saya ka dieu. Di aku cenah. Ieu mah kebon manehna batasna teh ditu. Ieu batas maneh mah teh dieu Mang Doyok tapi kalebak. Pan aing ge tadi ge diukur heula. Kini itu tadi ukur ku aing watasna tuh belah ditu. Innallaha ma'asobirin. Sabar. Iya teh nu puguna kumaha Mang Doyok, Mang Jack ieu kumaha nu puguna teh? Nu puguhna teh kieu Pak Ustad abi teh meser kebon ti wadadang. Watasna teh tadi teh ditinggalikeun belah ditu. Ai ku Mang Jack dialihkeun ka dieu. Ya, ngali aing keur ngalikeun ya. Ieu potong deuleu tah potong. Ieu potong naon ieu? Astagfirullahaladzim, Mang Jack, itu nggak boleh seperti itu dosa besar. Man akhadha minal ar, siapa orang yang mengambil sejengkal saja yang bukan hak kita, maka laknat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan nanti di alam barzah kita akan didempet dengan tanah itu. Nggak boleh. Tah, dengekon hayang dipres ku taneuh, didepet. Iya, Pak Ustad. Saya mengakui salah. Udah atuh Mang Jack sama Mang Doyok saling maafkan ya. Iya Pak Ustad. Mang Doy, ampura. Sakali deui ku aing pejet. Heeh. Aing teh wanita pedah we aya Pak Ustad. Mun eueuh mah be aku aing. Naon? Teu hampura.
Nah, dia lain malik atau kok kain dia lain? Ya sama tidak kuan dari dia. Dulu bapak mana yang kita wewe? Kamu mau nyanon juga? Datang ke mana benar? Oh, Bapak, udah dibedakan kayak mana? Si Bandoyok tidak ada beri kesetiaan dan beri kecangkutan. Goblok Bapak mana sah? Sok atuh mau mana? Bapak itu langsung awewe kukuhan sakit tugas buisan terus sekolah. Oh, mikir kata Bandoyok. Terus kalau gitu teh, langsung sisa aku udah. Oh mikir, naon-naon. Nah, naon paisa siamu kamu kan kain? Bapak mikir, kalau mau moran nak. Naran naon ke, aing mah ngojek. Alasan sah, alasan. Waduh, engkau butuh aja kecil banget. San, turun aja San. Goblok. San, dia bapak mereka suruh pada San. Bandoyok, si anu salah. Aing disita Aing ngojek. Waduh. Well, Oh, agra big kok kolontongan gitu kena mau awewe. Wah, udah agra. Kunaon nak gerbek? ini San, beakeun bensin. Gaya we mau awewe, bensin we apa? Lupa, santai geus dipinuhan tadi. Aduh, kakaraeun nih San. Oh, geus satu kurang mang pangmelikan bensin Mang Jack. Ah, nu bener San. Daek pangmelikan bensin. Ya daek atuh Mang Jack, sesama pengendara motor kudu saling membantu. Bener mana Esa? Karena naonnya? Ya aku Tua, Sa. Mana Sa? Ternyata masih muda ge, jiwa sosialnya tinggi. Wah. Selain kasep mana Makanya, bageun. komo ieu motorna sarua ereking. Oh, oh. Sa. Nih, uangnya tuh Sa. Gak usah Mang Jack, kurang maniat lagi ngebantu ieu mah. Teu kudu. Aduh, ayahku bagel pisan Sa. Sayang, Oh, atuh. bagel banget ya. Lu surah sorry ya, kos tu bogos ya. Tungguan heula teh nya Mang Jack. Biasa. Ditungguan nuhun pisan Sa. Oh. Babalagaan wul-wal-wel ngagaur-gaur karupeun aing. Kira-kira big lah. Mau liwes sorangan bensin mah. Nyanyiin atuh biar gak gabut. Oke, siap. Emang bisa? Guys, jangan ditanya soalnya nih mah. Juara 1. Atuh nyanyi. Aku bukan pengemis cinta yang selalu mengalah. Wanita bukan engkau saja. Ih, tak aman. Bukan aku aja. Masih banyak. Kak Isal. Ada di mana? Iya, terus nyenak pesenan ya karpet motor. Ada nggak buat yang beat? Kan motor aku juga beat. Ada. Nih. Beat nih. Sekarang atuh kuya ka bener. Neng, ari ieu saha Adi? Itu pacar aku, Aa. Pira aku bobogohan jeung budak leutik, Neng. Jangan panggil aku budak letik, Paman. Aku sudah buluan. Ya, Aa, makasih ya karpetnya. Tapi buat motor Vario juga ada nggak, Aa? Ada, Neng. Pokoknya mah komplit. Ai Aa Isal sekarang mau kemana? Biar kui. Yaudah tuh, hayu bareng. Ya udah, kayu. Beb. Ternyata bebebku kami tengok karpet motor. Kalau begitu aing meling ke mana? Ku aing dibolong kabeh. Aing.